cek Sidina Umar salat zuhur 4 rakaat ketika dijadikan Jumat jadi 2 nu 2 deui adalah khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat mantap teu benang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor 3 teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata kula acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus, khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah. Mentak geus teu bagusna teu kudu ditarjamah nya teh salat. Pengertianana salat. Geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengikeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Ya karena itu tah geus sabadingan bahasa Arab daripada besi ngarusak. Meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca. Ai nu dibaca dengan sabaris ai ngacona boh. Mun teu ditek-trek ku masyarakat trek terus bae terus. Eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu. Asupkeun ka sumur. Nah eta. Jadi pengertian ada lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh. Dan perhatikan aya aturanana ieu mah lain sakhutbah-khutbahna. Da dieu kesah. Sebab diangkat sarakaat. Geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat dieu heula. Dieu karak nangtung deui. Mun neretet bae jana dieu kan. Heuy ai sia. Goblok sia aing garusak salat aing sia. Nah eta lan mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat. Deuk khutbah mah nya deuk ceramah ketas Jumat atau meme Jumat. Tos ceramah sadekna nya da tekan budak geus tah. Cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teh dipake karasa. Ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah. Tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengikeunage teu meunang teu ngadengikeun idza saidal khatibu alal mimbar fala tatakallam wa ma yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah. Ye, atuh mah khotib barang lalagan. Bila perlu main coklat di dieu. Ye, atuh khotib da kudu duladeuleuh pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh. Geus babarodo masyarakatna, atuh khotibna kudu pinter. Oh, ngarusak aing khotib khutbah aing. Ulah dipaksakeun. Berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khotib. Bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat ngarusak atuh kabehnya dikarubah. Ja acak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar. Nah ieu ge khutbah gaganti salat. Nu 2 rakaat jadi khutbah. Hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati. Jeung teu meunang lalagaan. Urang bae urang nu ngadengekeun teu meunang nundutan. Nya salat nundutan. Di manggeus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa aju nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nyana kakara kudang
nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan ada salat kumaha aingnya cek saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapi sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalaga bisi aya khotib anu ngaco urang henteu bisa negor khotib pindah insyaallah